Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasqutu as-salatu an hadin. Wala tasqutu sareng henteu ragrag. Naon as-salatu kewajiban salat an hadin ti salasa urang. Walau istada jeung sok sanajan banget. Walau istada sareng sok sanajan banget alaihi ka itu si ahad naon al-maradu gering. Illa idza ghaba angin di mana-mana leungit naon akluhu akalna itu si ahad bi ghairi ta'amudin tanpa sangaja bi ghairi ta'amudin tanpa sangaja minhu ti itu si ahad wala udhra ajeng teu aya uzur eta tetep wala udhra sareng teu aya uzur eta tetep lahu pikeun itu si ahad fi takhiriha dina ngakhirkeunana itu salat fil hadari dina waktu hadir an waqtiha tina waktuna itu salat walau takasarot jeung sok sanajan loba alaihi ka itu si ahad naon al-isghalu kasibukan naon al-isghalu kasibukan illa idza nasiya angin di mana-mana poho itu si ahad ha kana itu salat bi ghairi la'bin tanpa uulinan bi ghairi la'bin tanpa uulinan au nama atau wasara itu si ahad qabla dukhuli waqtiha dina sameme asup waktuna itu salat qabla dukhuli waqtiha dina sameme abus waktuna itu salat walam yang tabih jeung teu ingat itu si ahad ila bada fawatiha angin dina sabada tingaleuna itu salat angin dina sabada tingaleuna itu salat wa idza fatat jeung di mana-mana tingaleun syakhsan ka hiji jalma naon faridatun kafarduan rek make salat kaik namun di dia naon faridatun fardu salat bi ghairi uzrin tanpa aya uzur wajibat wajib alaihi ka itu si sakhos naon qadauha ngodoanana itu salat alal fauri netepan kana gagancangan alal fauri netepan kana gagancangan fa in fatat tuluy lamun tingaleun itu fardhah
hu kasih sakhos bi udhrin kusabab ya udhur bi udhrin kusabab ya udhur wajabatah wajib alaihi kaitu si sakhos naon qadauha ngodoanana itu fardhah ala taraqi natapan kana alon-alon ala taraqi natapan kana alon-alon wal afdalu jeung ari anu leuwih utama lahu pikeun itu si sakhos al mubadaratu eta gagancangan al mubadaratu eta gagancangan bi qadaiha kana ngodoanana itu salat bi qadaiha kana ngodoanana itu salat baca bara Bismillahirrahmanirrahim wala tasqutu as-salatu an hadin henteu ragrag salat di salah saurang artina henteu ragrag teh henteu bebas tina kewajiban salat walawis tada alai al-maradu sok sanajan banget gering jadi walaupun gering anu banget walaupun gering anger salat mah kumaha kudu jadi teu meunang di kumaha teu meunang ditenggalkeun atawa ayeuna gugur kewajiban salat teu bisa anger walaupun gering walaupun banget gering itu tetap wajib ngalaksanakeun salat matak ketika salat itu aya macam-macam keur komo lamun teu anu gering ya lamun orang biasana kan salat nangtung sabab nangtung teh kaabuskeun kana fardu salagi orang bisa nangtung maka salat kudu bari nangtung bisa bari diuk bisa tapi lamun geus teu bisa kana nangtung lamun salat fardu nya mendingan deui salat fardu itu wajib nangtung salagi kawasan nangtung bisa diuk bisa lamun teu bisa nangtung nah lamun teu bisa nangtung kakara bisa bari diuk gambaran sukuna eueuh hiji tah teu bisa nangtung bisa bari diuk bisa atawa lamun teh mah ayeuna bari nangtung matak pingsan atawa teu kuat mah bisa ngalaksanakeun salat bisa bari diuk. Nah lamun teh masalah di kawasan kana nangtung maka mesti bari nangtung. Beda jeung salat sunat. Lamun salat sunat mah urang kawasan nangtung tapi hayang bari diuk bisa salat sunat bisa. Ya orang salat sunat duha bari diuk bisa walaupun kawasa kana nangtung ngan pedangke ganjaranana setengah tina ganjaran anu nangtung lamun salat sunat nya talamun salat fardu mah salagi mampu nangtung wajib nangtung kecuali lamun marad kecuali lamun garing teu kawasa kana nangtung maka bisa bari diuk. Namun naon teh berarti nya? Namun geringnya, lamun gering teu bisa nangtung maka bisa bari diuk. Teu bisa bari diuk ya, karena gering bisa bari nangkarak bisa. Tapi samemeh nangkarak nya ngigir heula. Nah, nya ngigir heula. Namun nya ngigir teu bisa bari nangkarak. Nangkarakna kawas jalma nu gering make naon si badan teh
kawas di rumah sakit supaya nih pakai bantal gitu. Nah, seperti kan gitu sarenang karakter. Lain ngajelepeng naon, ngajelepeng nang karak gitu kawas naon kawas ieu henteu. Tapi rada kitu tasaeutik. Nah, itu salat ketika bari naon? Bari nang karak. Bisa tapi tadi asal keur kaayaan geuring teu bisa nangtung teu bisa diuk. Berarti kan di rumah sakit bisa bari nang karak bisa. Oke. Ketika rukuna berarti isyarah. Hiji isyarah ku kepala. Isyarahna sujudna akur isyarah ku kepala. Ketika sujudna. Kumaha lamun teu bisa nangtung karena teu bisa isyarah, teu bisa ngagerakeun kana sakabeh badan, jadi isyarah teu bisa digerakkeun, awak teu bisa digerakkeun, tapi ingat maka bisa ayeuna urang ku ajban. Ku ajban teh nyaeta ku kicep. Kicep. Jadi salatna bari ngicep. Setiap takbir ku kicep. Perhatikan dia. Salli fadzuri arba rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, takbirna ku kicep. Nah, geus kitu maca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-dhalin. Qul huwallahu ahad. Sama trek ruku. Allahu akbar. Nah, itu ngaranna ku ajban. Jadi setiap intiqana ku ajban, ku kicep. Arek ayeuna itidak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Sujud. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Diuk antar doa sujud Allahu akbar. Kitu we terus. Lamun ayeuna eta ku ajban. Hadi teh. Jadi ku ajban teh lamun teh anggota urang kabiana geus lemah teu bisa gerak maka ku ajban. Tapi hati masih eling keneh. Akal urang masih eling keneh. Itu ku ajban. Kumaha lamun teh mah teu bisa ngicep tapi eling. Jadi kieu ngicep jalan. Teu bisa ngicep bisana teh. Geuringna teh kabeh teu bisa gerak. Awak teu bisa gerak. Termasuk ayeuna sirah teu bisa gerak. Ngicep oge henteu naon. Henteu bisa maka bayangkeun urang dina hate keur salat. Bayangkeun urang dina hate keur salat. Sabab salagi akal aya maka hate bakal ingat. Maka bayangkeun gambarkeun dina hate urang bahwa urang keur salat. Gambarkeun urang keur salat. Lamun teh mah awak urang kabeh teu gerak. Ya, badan urang teu gerak, anggota urang teu gerak, teu bisa naon, teu bisa ngicep maka bayangkeun dina hate urang. Itu titik terakhir. Kumaha ngicep teu bisa, ngabayangkeun ku hate bisa. Kumaha salatna anu kitu mah salatan teu kudu salat. Bawa ka masjid, kuburkeun. Titik terakhir itu bayangkeun dina hate. Sabab salagi akal aya pasti hate bakal kumaha, bakal ingat. Itu lamun naon, lamun keur salatnya aya naon? Aya rukhsah keur anu geuring. Matak cek di dia teu aya teu gugur kewajiban salat walaupun banget geuring. Illa idza ghaba aqlu bi ghairi ta'ammudin angin lamun akana leungit. Tah kakara ieu mah gugur kewajiban salat. Meunang teu salat? Meunang. Asal akalna eueuh. Nah, akal gambar akal anu eueuh hiji nyaeta anu gelo. Nu gelo mah akalna eueuh. Bae teu salat bae. Nitah kanu gelo salat sia teh, hayu make rantai ka masjid. Nah, misalnya teh nya henteu dahikeun oge henteu nanaon. Da akalna oge kumaha? Eueuh akalan atau anu naon teh anu gelo. Erek ngahaja lain erek ngahaja. Bieu geuy ta'amudin
tapi hilang akana tanpa sengaja. Lamun hilang akana sengaja, maka ieu henteu gugur kewajiban salat, anggar wajib dikodoan. Lamun hilang akana sengaja, nu kumaha hilang akana sengaja, sapertikeun jalma anu mabok, hilang akal sengaja, ngadahar tai kotok, kabeh pokona mah tai hayam dilebokan, nepikeun ka weureu, nepikeun ka mabok play, teu inget. Nah, nu kitu berarti wajib diqodoan. Lamun ti amah mabok teu inget. Sok aya nih ayeuna ngadahar obat, ngarah play, ngarah naon? Ngarah terbang ke atas teu inget nanaon. Tanu kitu ngaranna iskar. Itu ngaranna mabok. Hilang akalna. Maka wajib salat, wajib. Lamun eueuh akala nepikeun katinggalkeun kana salat, maka wajib diqodoan naonna salatna. Sabab hilang akalna disengaja. Komo lamun gelo disengaja. Urang mah hayang gelo kitu misalna teh. Ngadahar we ayeuna pil gogog. Pil naon pil gogog teh? Anu matak anu sok didahar ku naon? Ku anjing, didahar ku jelema, ku ngurus anjing. Tah nepikeun ka kawas anjing, eueuh akana. Tah nu kitu ngaranna gelo eueuh aka tapi dihaja. Wajib dikodoan? Wajib dikodoan. Jadi hilang akal teh itu aya dua berarti. Hiji bisa sengaja, dua bisa henteu disengaja. Lamun teu disengaja gelona, maka gugur kewajiban salat. Lamun henteu sengaja. Lamun sengaja anggar tetap aya kewajiban salat berarti kudu dikodoan. Naonna? Salatna. Walau takasurat alai alisgolu, walaupun loba kasibukan. Ya. Walaupun loba kasibukan anggar salat mah kumaha? Wajib teu meunang ditinggalkeun. Bahkan Kanjeng Nabi jeung para sahabat walaupun keur perang anggar salat mah kumaha? Wajib. Jilan ka mana jilan? Ka Palestina perang. Jeung Israel gitu. Mamawa naon? Mau bedog. Rek naon rek perang kan itu. Ngabongohan tentara Israel. Ngasolacan sibuk keur perang. Nah, teu bisa. Walaupun sibuk keur perang oge anggar salat mana? Salat mah. Walaupun katunggu segala rupa anggar salat mah kudu teu meunang katinggalin. Kumaha imkana we? Kumaha naonna? Kumaha mungkin? Ila idza nasiha bi ghairi la binanging lamun tiam poho tanpa ulin pohona. Jadi ke begal aya uzur salat. Uzur salat itu aya dua. Hiji sare, dua naon? Poho. Itu uzur salat. Salian ieu anu dua maka eueuh uzur. Ketika tinggalin salatna maka tinggalin salat karena eueuh udur. Angke tinggalin salat teh aya dua. Hiji aya anu aya udur, dua aya anu eueuh udur. Udur salat aya dua. Hiji karena sare, dua karena poho. Eta udur salat mah dua. Kasibukan teu ngamatak ngajadikeun kana uzur kana salat. Eueuh deui dua. Hiji nyaeta sare, dua poho, tilu gering, eueuh gering. Matak cik tadi walaupun gering banget anger salat mana kudu da salat da gering mah lain ka abus tina udur salat. Jadi dua, hiji sare, dua poho. Sarena lamun sarena plang teu inget. Jeung can abus kana waktu salat. Misalna ieu jilan sare jam 11. Tak sare. Udang-udang jam 5 berarti katinggalan salat naon?
lohor teu ingat-ingat eueuh anu ngahudangkeun tah nu kitu ngaranna ninggalkeun salat eta mah aya udur. Mana udurna? Naum sare udurna. Lamun teh mah teu inget sama sakali. Tapi ulah geus abus kana waktu salat. Misalna ieu sarana jam 1. Undang-undang jam 5. Tah eta mah eueuh udur salat sabab geus abus waktu salat. Jadi can abus waktu salat. Itu ngaranna uzur lamun meme abus waktu salat. Hiji tasare ya. Dua poho. Poho ya. Ya. Tapi pohona lain karena ulin. Pohona teh ieu mah poho katungkul kana ngapalkeun kana ngaji nepikeun kana poho salat. Tah kakara eta mah udur. Engke ninggalkeun salatna kana aya udur. Karena poho. Tapi lamun pohona karena ulin, ieu mah main game. Kunaon bilang main game supaya cicing lah kaganggu. Nepikeun ka poho salat. Tah itu mah eueuh udur. Jadi ninggalkeunana salat tanpa aya udur. Lamun pohona karena main game. Lamun pohona karena naon? Karena ulin. Eueuh udur. Gitu. Jadi ingat salat mah pokona mah dua tah apa uduran hiji sare nomor kaduana naon? Nomor kaduana nisyan atau naon? Poho. Salian ti dua eta geus udur walaupun naon bae udur kana ninggalkeun salat. Lamun katinggalieun maka engke eta ninggalkeun salat kana udur. Lamun udur anu dua ieu. Nah, maka di dijelaskeun kumaha lamun tinggalkeun salat karena aya udur, kumaha lamun tinggalkeun salat karena udur. Tah, ini dijelaskeun. Wa idza fata syasan fariidatan bighairi udhrin wajib 'alaihi qadu al-fawri. Di mana-mana hiji jalma katinggalan salat fardu hiji ka farduan tanpa aya udur. Tah, tanpa aya udurnya, udur. Tadi udur salat aya 2, hiji nyaeta sare, 2 poho, ada 2 ieu, maka wajib ngalaksanakeun salat al-fawri gagancangan. Wajibna gagancangan, teu meunang dingke-engke. Kecuali ngalaksanakeun fardu. Meunang ngalaksanakeun sunatan teu meunang. Salat sunat teu meunang. Lamun urang bawa qadaaneun teu meunang salat sunat. Komo lamun teh mah udur. Mending qadaan naon? Salat. Teu meunang ngalaksanakeun naon kecuali kafarduan. Kapaduan teh sapertikeun ayeuna urang usaha neangan naon? Neangan mu'na, neangan biaya, tapi salat acan. Bisa. Namun teu mah ayeuna encan kaburu. Karena neangan mu'na, neangan biaya itu masih kaabuskeun kana kafarduan. Atawa aya fardu anu sejen bisa. Lamun teu mah eueuh kafarduan, maka ieu doraka ku ninggalkeunana sabab eueuh udur dina ninggalkeun salat. Misalna ya kuas ieu. Tadi misalna jila ninggalkeun salat subuh, misalna teh nya hoream salat subuh molor we teh jilan teh. Padahal mah geus naon? Geus aya nu ngahodangkeun. Tinggalin tah. Udang-udang misalna jam 6 udang atawa jam 7 kakara naon? Udang. Berarti tadi ninggalkeun salat subuh karena eueuh udur sabab aya nu ngahudangkeun. Berarti eueuh naon? Eueuh udur. Nah, kudu guat-guat di kodoan. Teu meunang diengke-engke. Lamun diengke-engke maka dorakana 2. Hiji doraka ninggalkeun, 2 doraka ngengke-ngengke ngodoan salat. Kitu. Maka cek di dieu wajib naonna? Wajib kodona alal fawr. Alal fawr teh gagancangan. Teu meunang diengke-engke. Lamun ninggalkeun salatna eueuh udur. Kumaha ninggalkeun salatna aya udzur meunang diengke-engke? Meunang. Namun aya udzur, hiji udurna karena sare, 2 karena poho. Itu udzur salat deui. Misalna tadi ya sare ieu jilan.
ninggalkeun salat subuh karena eueuh nu ngahudangkeun pleng ieu mah gitu nya plang hudang-hudang jam 7 yeuh aduh poho teh salat subuh berarti aya udzur lamun teh eueuh nu ngahudangkeun bisa dingkekeun ngadoanana bisa sabab aya udzur misalna engke di kodoanana sakalian jeung lohor teu mentak doraka lamun aya udzur atawa poho ieu mah nya jadi pohona ingat lain poho ulin tapi poho salianti ulin lamun poho ayeuna kana main catur poho tinggal salat main catur hoyo gitu nebikeun ka poho salat eta mah eueuh udur sabab pohona ku ulin jadi pohona lain ku ulin dikeun poho tadi keur ngapakeun atawa poho digawe nya atawa loba kasibukan naonna pohona lain kana naon ulin maka itu aya uzur lamun pohona kana kasibukan anu dimenangkeun lamun aya uzur tadi teh meunang dingke-engke teu matak naon teu matak doraka dingke-engke lamun eueuh uzur hayu eueuh uzur mah dingke-engkena matak doraka sabab ieu wajib al fauri wajib gagan cangan lamun eueuh udur matak lamun teh mah udur boga kodoaneun guat-guat kodoan ulah waka ngalaksanakeun kasunatan meunang salat duha teu meunang lamun boga kodoaneun naon heula wajib heula laksanakeun kodo heula laksanakeun gitu urang boga kodoaneun satauneun ulah waka salat sunah kodo heula naon beresan gitu kodo lah beresan anu wajib lah beresan kakara naon lamun geus beres kakara bisa ngalaksanakeun salat sunat sabab aya keneh kafarduan anu mesti dilaksanakeun itu diantarana kaifiyah tata carana naon ketika ngalaksanakeun salat bab syurutis salati tinggal engke ngajelaskeun kana pangsyarat-syaratna